Aduh ya agan molor wae itu kumaha cenah. Gan, udang gan. Aji beki parah ya agan molorna. Gan, udang gan. Gan. Naonis teh bewok. Sok ngaganggu tingnan ka aing teh. Ta barudak teh ya gan. Naon deui barudak tuh gitu lah. Pon si si belentuk jeung si naon tadi teh nginan. Mesti anterkeun jeung si jeung si Tahrim hijikeun. Tuy, kumaha? Tah enak rek digawekeun di mana? Dah, pae dulu makanya kita dah. Barudak cicing tamu mah sudah ngadar gaji buta meureunnan. Kudu digawekeun di mana tuh? Engke waktu lah. Aduh. Di mana nu can beres? Nu kamari teh di kebon biasa nu di ditu. Nu itu beres tinggal anu belah mana ya nu can? Ya sugan kawe nu mana nu can. Aya nu 5 hektar teh kumaha? Eta we gawean atuh aduh. Jeung kieu di teh gan. Bewarakeun ka agan teh. Aduh. Masalah si Tahrim. Goblok eta budak. Goblok naon? Dianteran ku urang teh dahareun isuk-isuk. Teu didahar. Burit sarua teu didahar. Leuy. Ting hayang naon eta budak? Ulah ka ngomong goblok si lain ke batur teh euy. Betingan tebeukeun kejo ai jelema teu gableng mah pasok hayang aneh-aneh geuningan hayang daging jeung daging segala rupa jeung nu ngareunah. Sugan kita tanya engke matuh si lain teh yang naon kitu si tebel gitu. Bagong si Haji kalakah ka aing ieu mah. Ngadatang teh. Isukan ke matanyaan tuh sugan hayangan pais bungkreng teh budak teh temerenan di lemur mah sugan sok jeung pais bungkreng jelema teh gableng mah beneran kitu bisi ieu mah tebeukeun jeung naon mah atuh gana kitu mah urang tanya engke sabari digawekeun. Atuh geus padi marek ini teh lah ka itu balik heula Sarua urang hek eureun ye. Molor kedah ganggu tinggalan si lain teh Pok salam heula tuh Aduh agan euy. Lieur kena hulu dipapal dengan gaing-gaing Nah, geus beres dicai. Alhamdulillah geus beres bebersih baju, geus bersih. Ai si Akang sare geuningan bangun capek teh. Cing langsung bawa budang teh Kang. Aduh. Ya naon, Kang? Sanes eta siang bisi aya Kang Bewo ka dieu. Geuningan can ka cai-cai acan Akang mah nya. Mohon Kang atuh abdi ka cai heula bisi aya Kang Beo kieu. Sok atujung dilajang heula ka zaman heula. Nya, Kang di kantun Kang ya. Mangga. Hai si Akang sare teh siga kebo aya kieu ke karakudang. Ampun aing mah. Enak orang siap-siap heula we bisi aya Kang Beo ka dieu. Tarmin. Jin ngareruas wae. Udang salare sugan ieu teh. Nyata Jin. Aduh. Sorangan mah beres dicai ieu teh asa seger cai di dieu mah geuningan. Aduh. Ulang sarua ieu teh. Nah kunaon adi si laing paporongkolan kitu. Kamari tos macu meuni nyeri awak oge sarua we kula oge da kudu dipencetan kitu teh awak teh. Hai si laing pan meureunnan sakti si laing mah meureunnan manya menipuat nyeri awak sagala kan teu langsung bisa tring teu bisa Jin oge kudu sarua we oge dipencet kitu tah geunah mun ku awewe dipencetan kana awakna teh harampang meureun ka mana si kebo kacai bieu teh Jin teuing ka mana ting arek ngising arek kiih teh teh geus lila-lila teuing teh tadi teh Amin bulan Kang siap bawe siap abdi mah Kang mana si pelentuk
Buka kamana tadi ada acan keluar kene da atos cenah saurang teh bade kacai deui teh tukang ngising luka ih kita bieu teh minta acan dongkap gitu teh. Anak teh kita ka dieu ku Haji kita nganterkeun pagawean. Oh nuhun Bang. Oh iya nih ye. Mohon Kang. Aduh. Siap-siap urang gawe. Oh mangga siap. Burukeun bawa alat-alatna. Oh mangga. Urang hitungan di hareup nya. Mangga Kang, mangga. Aduh, udah mah bapak gimana? Itu Kang Parmin. Buka kapal mana ulang tuturkeun we heulaanan Kang Bewo. Oh, mangga saya. Ayo ulang persiapan. Oh mangga saya. Aduh, karunya baru udah kayak kita dituturkeun si jailan ku si Bewo. Ai dituturkeun nyari awak kita. Mending tuturkeun we lah. Nih iya para bot mah. Oh, Ayo ulang persiapan. Mangga. Ayo, persiapan. Aduh. Ayo iya orang ya. Ayo mangga. Mah Kang teu siap. Siap Kang tuh. Oh, sumuhun atuh kitu mah mah. Mah Kang teu siap. 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 Bagong. Awak badag eta ngagadag. Aduh. Menyapa kakas eta. Iya jangan babat Akang. Bisa codok diharap gitu. Itu Kang, gitu. Aya wae eta na wah ampun. Heunggeus ayo ini. Berangkat. Nah, dibawa ke mana deui nya? Kak, nama orang itu yang teturkan Kang Bewok. Ayo. Kela. Aing mah caya euy. Si laing mau parabot aduh meni segede kitu. Tong ditingali alitna Kang, kita karek 2 hektar mah sekali nyabat pokoknya mah. Teuing ai kitu mah ku sia isukan bawa beko bila perlu malah. Siap Kang, siap. Iya budak leutik katanya wae nyaho aing ek merok bagong. Ari eta mah nu ditukang saha? Nak beruk eta mah. Semi teh anak buta. Aduh, Giga euy. baiklah, mau balik. Mah balik ya mah Dasar budak buru nyus ya. Pajit sirit mah balik ge mah euy. Ayo. Aing mah lain buta. Ayo. Aing anak jin. tah ieu kebon haji teh ieu nu kumaneh kudu digawean teh nya. Oh, mun Bang. Ieu teh isi kuring gawe palih mana ieu teh? Tah ieu kabeh kumaneh pokona mah ieu teh cacar kabeh kored tah meureunana iplak kuina ieu sampe kumaneh saeuran. Aing paling dia abdinya Kang ya. Tah ieu we tah bagian maneh nya di dieu maneh tah Mangga. pokona bersihan ieu kabeh tuh daun-daunanna kabeh. Mangga. Man aing bewarakeun ieu saeutik. Mangga. Cing alus gawena manehnya. Oh, siap. Ulah molor wae. Alat tong tingali ieu tos karahan dia sekali nyabat 2 hektar beres lah pokona mah. Teu ari kitu mah. Tahrim maneh ti dieu tah ieu nya saeuran tah kabeh. Kebon sampeuna ieu. Mun. Tah maneh ieu belentuk ti dieu pon mah bersihan kabeh tuh tah kamangguna tah daun sampeuna tah huina kabeh koredan nya. Siap kan, siap. Ade tah aduh aing mah watir ningali parangna oge tika bulukan kitu. Tong kagak pas sakieu bulukan oge sekali ngait 2 hektar teu percaya mah tuh. Nu bener babao ieu teh. Allah, tuh. Tapi, Beres. Tong tingali cieuna sampai engke mah ku aing berang beurang di ieu dianturan nya. Mangga saya. Sok gawean kadinya. Saya. Mangga. Allah. Babat. Oh, iya suganya. Pak Haji teh mangunang ekspor ti Brazil teh. Ku aing ngaburung di wadahan diantarkeun. Manguna menang ekspor komodai anu ieu na kalakaina diantarkeun Pak Haji tenang.
Bisa anu mau mah. Iya. Ai. Nang lah. Sampel heula kitu mah ka Pak Haji. Bisi tong loba teuing. Eneun di dinya lah anu. Tenang, dikirimkan ke Pak Haji engke. Bawa deui noh. Pokoknya mah tong hilap Kange Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTubena di subscribe. Kumaha barudak? Wow.